Subhanahu wa ta'ala diantos kagungan Gusti Allah teh ngahijab ka urang sadayana teu tiasa ninggal. Matak bohong ka cida lamun jalmi tiasa ninggal ka Allah. Aya aliran nyebatkeun lamun rek ibadah teh kudu katingali Allahna. Katingali kumaha dahirna, katingali cenah koneng, beureum, hideung, bohong ka cida. Non bagina da Allah mah moal tiasa katingali ku panca indra. Ku panca indra lahir. Saur Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tapi Allah teh kedah katingali ku urang ngan ulah ku mata lahir tapi ku mata batin katinggalna teh. Matak ayeuna cinta ka Gusti Allah teh lain ningali kalawan ningali saca tapi kalawan mata hati, mata batin disebut teh basirah. Tiasa ninggal Allah. Di halangan tak saca mah waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda gitu kan ya dipayuneun ka halangan dipangkereun ka hanapan nu mah tiasa ninggal ka Gusti Allah tapi urang mah kedah ninggal ari mata batin ka Gusti Allah teh anu ngakibatkeun upami urang katutup mata batin urang sadayana maka urang moal aya tungtunan hirup urang nu memi urang sadaya pasan alat ku Gusti Allah teh alat teh